A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya masalah kalau habis kencing suka tidak tuntas. Dan kalau lagi sholat suka merasa air kencing itu keluar, rembes merenya. Itu bagaimana sholat saya sah atau tidak? Lamun urang boga penyakit bekser teh macem-macem, aya bekser kiih, aya bekser hitut, aya bekser mengsretan, sarua bae bekser kan. Aya jelema teureun hitut bae 10 detik sakali hitut, atau bekser hitut salat bae biasa. Oh masalah. Oh masalah kumaha tuh jadi pangeran teman tuh. Geus diampet make gori gitu bisa. Biasana make gori, ngampet itu eta. Tongtolang gori itu bisa ya mah. Lah budak kuari mah teu nyaho. Kenyawan ka tongtolang teu nyawan ka gori budak kuari. Baheula mah tuh jang nu mengsretan cukup ku daun jambu. Daun jambu bae jiga tawa yang nama bekser ki lamun urang bekser ki tes ki paling kuat 5 menit seret deui, paling kuat 5 menit seret deui, kadang-kadang cuman 2 menit seret deui. Salat bae ulah hese-hese kiikeun betenkeun dehemkeun betenkeun beres kumbah asupan plastik bungkus make karet. Sia mah kumaha aing serius ieu. Bebeneran eta kos kitu teh lain lalagan. Cenah kiai plastik aya ge kondom eueuh masalah. Gunakeun kondom. Tah kondom pakai eta mah masalah tah. Atawa meureunan kitu plastik es ngan ukuran normal. Berbagai ukuran atuh. Di Arab kudu esna gede. Ya di Kucikupa mah biasa-biasa bae. Tapi lamun kira-kira bangsa 10 menit ka karakter, 10 menit ka karakter tah eta mah kieu cara salatna. Begitu teh kiih terus betenkeun. Tah geus teu kudu make plastik atau make plastik ge masalah. Ngan eta mah langsung salat. Tadi ge nu salat nu tadi ulah make sunah-sunah babacaanan. Langsung bae Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ulah maca Allahu Akbar kabira ulah. Abeh cepet supaya di jero salat suci. Tuh kitu langsung Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ulah maca surat beusi kaburu kieu. Langsung Allahu Akbar ruku tek subhana rabbiyal azim na ge hiji bae. Geus teu kudu dibaca geus, keur dibaca bae hiji jang tumanina. Sami Allahu liman hamidah trek langsung di sujud subhana rabbiyal ala. Jadi cepat 4 rakaat cuman 2 menit setengah. Selesai beres. Ulah berjamaah. Boro-boro berjamaah maca doa iftitah ge ulah. Kecuali jadi imam. Jadi imam mau masalah. Usolli fardhu maghrib salat rakaat muslim imaman Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Cak makmum pan teu maca surat. Geus makmum tama bertanya-tanya guys. Langsung sami Allahu liman hamidah terus ruku terus beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya cak makmum teh imam mantep ya.
imam pakai terus orang gering bekser orang gara jadi ulah nggak makmum sholat nukos gitu mah jadi imam los tapi nggak makmum mah ulah burukeun cepetkeun sholatna nu fardu bae ulah ngitung-ngitung ganjaran berjamaah lantarannya nama mawa najis kena lamun masih bisa dipertahankan kecuali geus dol jasa geus dol jasa ya mah netes geus antara ieu bang geus dol bae barang ditanya umurna geus 99 tahun wah itu moal kebal deui mah itu mah bebas bae geus kumaha bae geus geus teu kumaha bae tah mah geus eta teh besi aut-autan kana sampingna mah bungkus bae tetep ngan jasa najan teu baca doa iftitah ge tetep moal kaburu tah mah kos kitu mah moal kaburu tah mah kos kitu mah tah atuh biasa bae normal lamun bisa diburukeun ye urang neuleuh jam aing 5 menit mah bisa ye tahan 5 menit teh salat geus bae ka masjid sholli Allahu akbar salat sorangan bae geus nya beres salam boga ganjaran masjid doang teu boga ganjaran berjamaah tapi memang kos kitu ukuranana salat jadi imam los jadi imam ulah kos du buta nu buta teh ya nu buta jeung nu torek nya buta nya torek atuh teu saja ngamakmumna da kumaha bebarenganana tuh nya buta nya torek nya buta nya torek teu meunang ngamakmum nya nama salat tamun farid atau jadi imam sok geura nu buta nya torek nya buta kita berjamaah atuh batur geus sujud nya nangtung kene mal beres sujudana tapi jadi imam menang atau munfarid geus diatur ku agama eueuh anu tinggalin al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina wukuf Kangjeng Nabi poe Jumat di padang Arafah turun ayat eta selesai geus nu tinggalin ka nyiduh-nyiduh ka itut-itut geus aya sugan cina ieu masalah ti dituna can kabongkar sama kos itu bongkaran coba make linggis sugan aya tuh angges wallahu a'lam bissawab.